nyatana pilihan. Kudu asak-asaknya hijau, bisi tutung tamaga. Kudu asak-asaknya nempo, bisi kaduhung jaga. Babasan eta kolot bareto, ngandung wawa di nujero, sangkan hirup teu sologoto, nu ngaberung leuwih isato. Hayu urang lenyepan, hiji kasauran saurang panglima perang, nu ngambah sagara lautan. Torik pinjian, mugia Allah ngarido. Wa'lamu annakum an sobartu ala aswaki kolila istamta'tum bil arfahi al alaza tawila. Kanyahokeun ku aranjeun lamun sabar kana susah nu sakedeung, baris nyorang anu langgeng kasenangan saeneng-eneng. Hirup teh nyatana pilihan, hirup ge nyatana pilihan. Mangka naon-naon nu geus kaalaman, naon-naon nu keur karendapan, jeung naon-naon nu bakal kasorang, teu leupas tina pilihan jeung pilihan urang sorangan. Ngirup nyatana pilihan, lain saukur kalimah basaja, lain sim salabim susulapan, lain lamunan nu dipelak di kebon susuganan. Rangagakna pelak hirup ayeuna, buah tina pelak hirup kamari mangkukna, turman cakara tatanen isukan, gumantung kumahana urang ayeuna melakan. Today is yesterday and tomorrow is today. Cindekna naon nu katingali dina diri pribadi wangkit kiwari, nyatana eta teh lantaran akibat pilihan diri bae kamari. Mun hasilna goreng, buru-buru koreksi, perbaiki, bila perlu dilas jeung diwatri. Atuh mun hasilna hade, sing leuwih jadi punya panyemangat diri tur jadi motivasi. Hirup nyatana pilihan, naon nu baris datang pika hareupeun, ulah hareupeut ku tetereuyeun, bisi kabeureun jeung kabureungpeun. Nalika geus pancegkeun pilihan, ulah ukur saheureuyeun, buru tendeng dihandeuleun, mangsa pika hareupeun bahan sampurna. Pikeun sakabeh jalma urang Islam, satemena aya sosok tuladan nu jadi panutan dina nangtukeun pilihan. Nyatana Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi sanaos dijamin lebet surga secara pasti. Anjeunna ngalebetan surgana Gusti, palukar tina pilihan-pilihan nalika jumenengna pribadi. Nyapikeun urang ge hiji udagan pasti, nalika turut tumut kana lacak hirup Nabi, tur nantukeun pilihan-pilihan sapertos pilihan Nabi, tangtos dilebetkeun oge urang kana surga Gusti. Margi dawuhan anjeunna, anjeun bakal marengan jeung jalma nu ku anjeun dipihem. Wassalam.